Lah, Urang euy. biasa we ieu ya ningali kekemangan. Juga ningali si John euy. Oh, si John. Si Heeh. John waya kieu mata di dinya, di sawah, biasana waya kieu teh. Erek naon ka si John? Urang euy kamari digebuk euy. Seueun kieu. Anjir digebuk ku si John. Oh, tadi proyek di dinya. Erek ku si John mah tinggal ngagetok oge dipiteskeun ge. Nah, heuh lamun nemongan maka urang da mah kudu digetok ku aing dikitukeun ge. Naon emang ngabongohannya? Urang keur si beungeut keur kieu anjing joneungeut itu Kang. Atuh aing kitu mah tadi dinya gara waya kieu mah sogeraji. Siksa tuh manting si John calut tak kitu mah. Aya mah nya euy. Aya geura tajik di sawah. Lain ngan omat kieu euy mun misalkan si John aya kabar itu ieu tong guyur kade euy. Moal nya ku urang ngarerepeh we urang mah api-api teh apa? Urang totogeun atuh Heuh siksa we sok ka ditu. Oh, sok nu nya. Kadinya nya sok ieu. Kumaha we ieu mengadukeun jelema teh. Bang, adieu. Bang, abis di dia. Kapura salah balik. Aya naon ka dieu? Sieun ku Imron. Sieun ku naon? Sieun balas dendam. Emangna ku naon? Kamari abi neungeul Imron. Naonan kitu kehed. Dak abi ngahina wae. Oh, kitu. Nya, Nya ayeuna balik heula bae. Ke diuruskeun ku abi. mun atuh. Nuhun nya. Rupa-rupa pisan eta si John. Ah, sia. Hei. Mane kamari ngomongkan ka aing? Au! Aduh! 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 Si teh wakang ngagoler hudang si teh, hudang. Tuh, Kang. Hudang si hudang. Sok hudang si teh. Hudang maju ada ini si teh. Ai awakna garing juga engang tapi berat Imron kehed. Punten aya saha? Aling mana ngagabugan si John? Oh, naon kitu? Sacan ngagabugan si John jeung abi heula gelut. Lah teu butuh urang gelut jeung maneh mah. Heuh maju mantok ah. Bang, abi dialungkeun. Sarua kehed urang ge kalah dicabuk. Ayolah, urang lah balik we.